Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Dinten ieu simkuring Alin Adelia badeniakeun berita nu heboh di dunia maya. 5 bulan 5 2025 dinten kamari. Ulah hiji Barengko Kecamatan Cidadak Kabupaten Sukabumi dihebohkeun ku hiji kajadian nu teu biasa. Asupna saekor babi hutan kajero bak mandi di wewengkon permukiman. Ieu lumangsung nyiptakeun suasana panik di kalangan masyarakat. Warga langsung ningali pikeun kajadian anu hal terbiasa ieu. Bari di antara sababaraha warga nyandak video pikeun dibagikeun di media sosial. Sanggeus warga nyebarkeun video babi hutan anu asup babak mandi di wewengkon permukiman. Video ieu jadi viral di kalangan masyarakat luas. Warga melakukan usaha pikeun